Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arifal asrar, kudu istiqomah. Istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid. Artina guru mursyid da nunuduhkeun kana suluk. Suluk artina ngambah, lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom. Aya makom-makomna nu dibuat tina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom. Makom tobat, makom sobar, makom zuhud, makom syukur, makom tawakal, makom khauf, makom roja, makom ridho, makom mahabbah. Niti dina makom-makom hiji-hijina makom suluk ngaranna, lain satabrang parahna. Nah, ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan. Ulah sambarangan mere torikoh ka jelema nu teu masantren, beusi salah. Sangkilang lu masantren ge lu masantren, ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna. Karak 5 tahun mah kakaraknya hos sakieu doang. Asal ditanya sakieu. Asal ditanya sakieu. Nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu. Lain masak caina sakieu. Ah eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh tah nah lamun geus